Dunia geus tere pamitan, kiamah geus ngadeuketan, ilmu gampang diteangan, ngamalkeun hese pisan, nah hape ilmu balata ka guru kalah canutak, ka kolot ge wani nyentak, loba jalma anu pinter, pamikirana teu angger, nu disebut kabalinger, kabatur sok ngalilieur, agama jadi dagangan, pikeun nyiar kauntungan, jeung dulur anu saiman, geus loba papasean, ari kabatur ngabela, tapi jeung dulur pasea, bari mamawa agama, teu boga rasa rumasa, hayang disebut wanian, hayang tenar ku pujian, ngadadak silih baedan, jeung balad nu teu sajalan, dunia geus beuki ngolotan, ulama geus dijauhan, ka pasantren ngaanggangan, ngaji geus teu kalakonan, loba nu katalar Quran, hadis geus jadi talaran, lain menang diwurukan, tapi benang pipikiran, maca tafsir terjemahan, maca hadis sembarangan, mengkol dina kayakinan, asa bener cek sorangan, ilmu loba didebatkeun, dalil loba diadukeun, tapi akhlak dipohokeun, pikirna teu dijalankeun, nu bener disebut salah, nu hade dituduh bid'ah, make dalilna teu merenah, nyokotan tina terjemah, hayu dulur geura ngaji, kaajengan jeung kiai, anu pinu ku pangerti, nu apik tur sae ati, agama keur diamalkeun, lain pikeun dipamerkeun, akhlak kedah diterapkeun, lain sakadar obroleun, sing karunya kanu bodoh, elingan jalma nu poho, kudu
sabar bari ridho kana ibadah sing sono caangan hate nu poek sangkan hirup terupek amalkeun sulam taufik sangkan hirup tepasek pagehan dina aqidah sing akur jeung ahlu sunnah akidahna asy'ariyah sinareng maturidiyah ulama nu soleh nyontoan najan aya perbedaan marantena sauyunan sangkan umat narurutan hayu dulur nusa iman ukhuwah urang kuatan Islam kudu sabengketan sangkan menang kajayaan